Sampurasun. Ya, sama-sama. Sampurasun. Rampes jawab tuh. Boleh kan deh ya? Rampes. Di dia nggak jawab, di itu kudu dijawab. Sugan aya pemirsa YouTube channel Amal X Studio nya. Boleh dia? Sampurasun. Rampes. Najeng orang Sunda. Lamun jeung urang Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam atuh jawab kan ya? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita wajib ngajawabna ujung umat Islam, wajib dijawab. Wajib pisan bener kan? Eta tadi salah sahiji opening di reng-rengan. Ieu kongres anu sempat tertunda baheula. Bukan baheula sempat aya kongres mun teu salama kongres 1 2 3 4. Berarti mun teu salah aya teh kongres anu kalima. Apal teh kongres naon? Tuh, apal tah? Atuh, patengna terus tonton channel YouTube Amal X Studio. Kongres teh singkatan, Bos. Kongres teh ngawangkong teu beres-beres. Kongres teh. Jadi eta mah rek ngabahas naon, rek ngobrol naon, ngawangkong teu beres-beres jadi tungtung na we hasilna solusi. Kongres mah gitu. Kan akhirna teu beres-beresnya berarti. Enak geting beres ting moal. Jigana moal. Soalna jeung oge. Kongres. Tapi anger. Penajan ngawangkong teu beres-beres tapi teu anger aya judulan, aya temaan. Naon tah kira-kira? Ngeunaheun ngobrol penting ayeuna naon kira-kiranya? Ngebahas naon? Percintaan jeung urang hayu. Arek tentang otomotif hayu. Komode musik pada geus puguh di studio nya atuh mere studio. Studio. Tapi pantasna ngobrol ke naon nya? Percintaan boleh. Boleh percintaannya. Tapi intina tim sapara kanca Amal X Studio ngaturkeun nuhun kanu parantos subscribe, anu parantos like, komen, terus nu pernah meng-share membagikan konten-konten di Amal X Studio. Matur nuhun pisan. Mugia jadi berkah kang orang sadayana nya. Amin. Nanti nek naon ieu judul lain obrolan ayeuna. Nek naon? Ieu we lah. Aya kisah. Heupeula meh rada serius. Aya kisah baheula tentang berhubungan dengan musik. Urang baheula pernah minangkan nama lain band-bandan, da band ngeband bener baheula. Band-bandan Mas Roa jeung papasakan dagangan pembohongannya. Ieu mah berarti band beneran, orang pernah ngeband baheula. Ngaran grup bandna geus sakoncara lah Sumedang mah. Triple Nine baheula. Tah. Singkat cerita baheula Triple Nine teh pernah manggung di Tasik. Pernah di Tasik meureun. Pernah. Apa Tasik? Baheula pernah di Tasik. Manggung nate di kampus Unsil. Universitas Siliwangi baheula teh manggung nate di Unsil. Tah. Keur manggung di Unsil, urang teh diberi penginapan, Bos. Penginapan nyaeta di Hotel Mangkubumi kitu masalah ayanya. Aya. Hotel Mangkubumi. Pala beri penginapan, taset asup grup lah minangkana asup ka penginapan Mangkubumi. Bagian urang rasa orang lembur asup ka hotel gosok rada parno biasa pelebah ieu pelebah ieu lain lapar mules pelebah ieu mules asup lain keur makakara udik ka hotel sep asup ningali toilet barunya kamar mandi hotel soak euy soakna kumaha teh nah beda jeung nu di imah udah geus kabelet teh orang teh hayang miceun nek teu dipiceun di luar era di dinya kumaha dibere kloset duduk pas dibere diuk teu ngeunaheun dibere cingogo hese udah kumaha dasar teh lembur kumaha dipaksakeun we nepikeun ka pek diuk pek cingogo nepikeun ka serba salah we akhirna mah nya anger we da meureun nya anger we bijil gitu mah. Angges gitu dasar ti lembur beres teh bijil di pelebah ngisang apa ngisang bebersih pelebah bebersih bingung soalnya di dinya aya keran tilu euy wah ceng teh kumaha ieu nu hiji inget orang baheula nu hiji warna beureum nu hiji warna
hideung ting bodas pokona mah tilu kiri kanan jeung luhur. Sugan mah dispenser meureun. Teuing meureunna teuing da pokona mah karana teh kitu pokona mah geuningan dispenser oge. pada aya beureum Beureum teuing teuing kan urang dicobaan penasaran cobaan luhur ieu masih kena rametek urang teh kena rametek gitu tapi teu kena salana mah. Nyata teh dibuka Saotik. heeh meureun di bawaan leuwih urang teh luhur bari degetan kieu cobaan diputerkeun luhur seret kitu nya bijil ti luhur ti dieu base atuh jibrek urang teh salah Disalamut balikeun deui ku urang teh panah dituluykeun diputerkeun ka tuhu repet ku urang teh eueuhan euy anger ti luhur tapi tiis balikeun deui ku urang teh ngobaan diputerkeun nu kencan nu beureum dasar meureun cek di dinya tadi siga dispenser euy diputer ka daun panas euy kana sirah di kolotnya bro teh dasar ti berarti lemur atuh urang teh serba salah bari jeung gorobok kana panas dasar ti udik padahal mah aya di sisi kloset anu nempel di cekelan make paragi ngisang teh kitu tapi raha hayang micen pikeun ka rek ngisang jubreg saawak-awak coba kaleop tongong bae teh euy ajorawok urang teh barudak di luar naon mang cenah pede teh alin gengsi urang teh keluar santai we hanteu tadi mah urang saking ku kagum cek urang teh ningali eta jero toilet cenah urang buru-buru cenah cek babaturan urang teh si Jajang ngarita buru cenah urang sarua urang kebelat cenah hayang ieu sok urang teh bari gagah teh keluar lin rasakeun anjing tah bisa atuh cek urang teh makena aduh eta urang tapi boy nu panas urang kan pede keluar rasakeun anjing urang teh urang teh urang wae bingung tapi si Gana hari tamah non nah gengsi nu ngomong keur di ditu mah keur di lokasi mah kabeh ge cari cing we anjing garagah pasti beres tuh manggung geus di lemur urang ngarariung li kabeh sarua ka banjur sarua panas aduh tambah momen harita tah bisa keur kitu di Mangkubumi sugan atuh sok rek ngobrol naon di eta mah riwayat urang keur zaman ben-benan ide teu naon ngobrol kerlope sugan pernah lolopean itu Kang Gitar kumaha lope urang mah teu ngarti cicintaan ieu mah rek mah tenan naon tenan tepayung pang-pang nama bilih tiko sewa eta kerlope mah dicengklak bar baternya lamun cek barudak enak mah naon bucin anu kae naon bucin teh hah bucin mah kayak ya tim kameramen anu nemalan bieu cuk di lain cuk batur teh nah cenah anu ngomong pala jelema aya tenang aya Kang Dasep tenang teh Jebarengkok hadir Kang Dasep di luar aya tuh di ditu aya nu nonton sabaraha ribu nu aya nu nilai ieu waraya nya wilujeng sumping sok lah nuhun perantau kasumpinganna ka dieu nahu soraan ngabaretem wae nu itu mana aja teh salare meureun urang teh sarua tah harita riwayat eta keur zaman ben-bena kitu aya keneh aya keneh naon aya keneh baheula kela naon nya pokona mah keur ngeband mah teuing urang riwayat kacang polong sibejakeun acan nya lain kacang polong kumaha mah kacang polong tapi teu meh lah ieu mah can ulang dewe nya bising nu baheula geus dicaritakeun ku urang boleh masih keneh grup band Triple Nine kacang polong hiji waktu urang teh mun teu salah mah baheula juara kahiji basa festival di Wado festival di Wado orang teh di juri asa enggeus tapi baelahnya di juriana teh ku Nine Ball Nine Ball ayeuna Nine Ball band Nine Ball Nine Ball teh naon artina Nine Ball salapan bola salapan duh ka kesangan kieu nya wah saya teh nya salapan bola pokoknya mah band Nine Ball teh band Sumedang geus di seluruhan urang lah gitu mata band Nine Ball ngeus jadi artis bener mah urang nurutan Triple Nine gitu urang mah salapan tilu itu mah Nine Ball berarti salapan bola urang mah salapan tilu siki itu mah salapan bola gitu meureun bakal urang tulikeun tong juara festival bola juara festival di bere manggung di ngaran kafe teh chill out ngaran kafe nate chill out di Bandung dasar ti Udi ke urang ti lembur urang teh da teu dituliskeun tina naon chill out teh pokona mah selang 3 poe ngadi apal-apalkeun we urang teh chill out ti jiwa serat
kita jong meureunnan poho orang teh salah nyebutkeun. Efek Jadi Cilaut. Itu. Di Bandung ini jam genep nepi ka di Dharma Raja nepi ka Bandung ti jam genep nepi ka jam 4 sore neneangan nu ngaranna Cilaut. Nyamal kapangi da ngaranna ge Chill Out, dasar teh lembur jadi Cilaut, tapi alhamdulillahna di bejaan ku tukang beca kapanggih. Tapi lain eta. Judulna ge kacang polong. Oh, gitu. Lain Cilaut. Kacang polong. Beres Lin. Heeh. Acan eta karek-karek Cilaut. Aduh. Set asup main urang Lin. KP set asup. Anjing soak main hal. Tuh di ngali panggung atuh ngaranna di kafe berucok belinong pas jorowak. Ayo orang setelan biasa-biasa. Acara jam 8. Urang teh kebagian main teh jam 10 di jam 8 sore mah nya peuting jam 20.00 berenang. Caricing we urang teh gigireun tukang mixer, tukang sound. Karieu we. Ngora dulu duh jeung urang teh lembur. Ini eueuh nu nyamat urang teh Lin. Padahal can batur mah araya itu mejaan. Ayo aya nembol aya mata bukan sedari. Aya meja hiji kosong. Buleut meja teh teh. Ditulisan. Set ngarep ka ditu. Tukang nate reserped. Teuing artina teh pokona reserped ditulisan. Aya tulisan nanti hareup teu katingali. Nya caricing we urang teh di jam 8 sok kabayang narangtung. Gigireun tukang son beureun ningali batur maranggung. Tapi ka jam 10 meureun 2 jam nangtung lumayan lah. Duduk. Tegung silila aya tim IO-na nyampeurkeun ka urang. Tim ping acarana. Di mana cenah? Abdi ti Dharma Raja teh Sumedang Triple Nine. Itu cenah meja nu teh dipesankeun. Nyaho jeung aing mesti diukan di teh barana teh. Pas dibalikeun teh. Pas dibalikeun teh. Bener jeung Triple Nine da teu apalah sareng lembur teh ya. Tapi da lain eta, da judulna kacang polong. Eta. Kacang polong. Tadi sudah beres kira. Lanjut, beres dari yuk lah. Bari percatan tuur heuh cangkeul teh lumayan atuh. 2 jam teh meureun tadi. Oke, set. Red kana meja sejen. Anjir, cenah pinung. Dahareun. Minuman dingin dahareun kana ditu. Red di kakatuhu. Pinung. Pas ningali kana meja urang, baradami ceng teh jang rid no. Ih kumaha urang mejana kosong. Teuing atuh ieu nya mali suguhan. Kumaha atuh ningali minuman dingin paratungan we urang teu Lin. Mah ieu cobaan ewang sok bahar bebasan lemur mah cobaan pertama geuning Lin. KTPT. Heeh, beuli lah minuman dingin menang sagelaseun. Dari kitu mah jadi mahal. Jadi mahal jadi nya anger we wiwirang sorangan dibanding sagelaseun. Tapi lain eta ada anger. Da judulna kacang polong lain eta ya kene. Beres Lin. Babarengan orang tinggi nu sat beres anggeus. Dipanggil tuh. Persiapan cenah aya tim ieu teh. 15 menit lagi persiapan Triple Nine main siapa? Wah biasalah danan di tadi make up kan bener-bener baju we kieu Biasa. Manggung beres tali 5 lagu diuk gek. Meureun ti boga acara teh karunyaeun. Meureun lah mina kana nganuhunkeun meureun Lin. Cai dibere geus disuguhan. Dibere nasi goreng. Kan remang-remang poek. Nasi goreng tadi bere hiji awang. Pelebah kami batur mah da orang dah rumah saudik lah. Ku aing teh si nasi goreng teh ditinggali we can dahar tilik-tilik we. Nyir cek urang teh. Pilihan we aya berleud harejo euy, ai sugan teh leunca. Ipek. Ada di pilihan we. Urang teh digunukeun barudak kabeh nurutan urang digunukeun dipisah dipiceun disisilin. Heeh. Dahar kan yang naon da teungeunah teu cocok cek urang da poek teh. Nya nasi goreng make leunca. Biasaan ya hiji waktu penasaran heuh kita di pasar urang teh dihijikeun ing da kacang polong jadi pilihan deui urang Nepi anu baju. eta kacang polong apa Pira kitu. pira aya sugan teh da nasi goreng teh da soknya pikiran urang lembur datang ka kota dibere sangu goreng harejo tengah peuting beri jeung remang-remang kan teh jelas sugan ya bangeunah sok nasi goreng jeung leunca Nyaho atuh da Biasa mah nu baru di urang mah pan geuningan leunca. leunca emang bener ya biasaan teh kacang polong tah eta riwayat kacang polong teh zaman ben-benan urang loba keneh cerita teh euy Kumaha tuh? Anyi weh. nyanyi naon atuh nya euy Nu keur viral aya na geuningan. Elah Nu na eueuh eta mah lagu eta mah eueuh lain Lagu naon atuh? Kela Kang Rasep atuh request naon sok Kang Rasep tah eta dua carita nya
dua cerita kisah zaman band-bandan baheula urang ke zaman band-bandan. Kami hiji waktu kaharupna bising ke ulang cong ngacarakeun oge bising lain bising cuang ngondang deui band sejenna cuang ngobrol bebarengan di dieu bising aya band soalnya kan anu datang ka X Studio ka dieu aya nu ti Wado ti Jatinunggal aya nu ti Cibugal di Situraja itu nu sejenna hiji waktu pasti ningali ieu anjir yang orang jadi meureun ngobrol di kuak meureun tentang bisa engke atur jadwalna atawa bising lain bising kudu atau engke aya di momen kieu urang hayang lalaju cari di live hayu can ngogonyakan di bobodorna bari ngopi bareng kamari pokoknya momen ngaliwat tadi ya didokumentasikan aduh aing mah kan foto jengkol teh atuh mantap juara bener nya tak gitu bising naon teh tuh ngobrol di naonnya keren nyanyi cek urang mah urangna euy keur ieu keur serak nyanyi eta kenean lagu naon atuh sok nyanyi mah nutup payu malam minggu sakariung atuh temen naon eta naon nu baheula anu make carana rucut bray kenean aya nu paranyangan jika nu digelung we ngeus panjang urang ge panjang carita deui lah tilu carita penting ayeuna kurang di bonusan ternyata merek hiji nu tadi keran tilu nu kaduana kacang polong berang hiji deui nyanyi atunya atau kita terakhir nyanyi malah terakhir nyanyi mah diberi di bonusan ente sorangan nya cenah deui cenah sorangan nyanyi orang mau balik jadi sorangan ayo jadi cerita tentang tapi mah lain band euy naon tah lain musik urang mah seputar naon tah seputar naonnya seputar dunia dalam berita urang aduh aya hiji waktu urang teh ka counter pulsa tukang pulsa ka counter aya babaturan urang ngaranna si Tahu si Pebi urang teh rek meuli sarua ngaranna Tahu mah aya si Pebi ngaranna si Tahu oh gitu urang rek meuli pulsa sarua ge dinya tapi lantaran di dinya rada rame urang cicing heula cicing urang teh diuk nungguan gitu urang kan anak baik hati pernah ceng teh cenah mama heula cenah mama cenah ibu-ibu heula seret mama handphone HP handphone deh nya handphone HP ngaranna ka counter kan pasti mah handphone kan emosional bisa mengulgas bisa dadinya bisa ya gas oge di sarua bisa tanah urang teh sok bisa cicing urang teh si ibu heula cenah di ngobrol wae jeung si Tahu jeung ngapus eta teh cenah ge kumaha mah cek si Tahu teh ieu cenah kumaha tuh we soraan soraan kumaha maksudna nya ieu cenah soraan pas telepon teh soraan cokot teh nah cenah mang da di urang mah aya ieu teh sakali ditanya teh ciberekeun cenah mak kumaha cenah soraan kumaha pokona mah soraan hewe soraan ditanya ke urang teh ieu mak soraan eta aya soraana kumaha da pokona mah soraan cek teh kumaha unggal ngajawab soraan wae cinghu kumaha teh tanya deui ieu ceng teh da aya mang soraan heuh sok tanya di kumaha cek tuh mak ieu teh da handphone mah sae cenah maksudna teh soraan kumaha ada soraan cenah kela euy hu ieu mah ceng teh siga lain HP na euy naon nomor kita si mana sih korek semana aja dong ti tadi udah enggak jawab dia tadi enggak jawab soraan ai kurang teh hiji waktu ditanya penuh beda ditanya ke urang teh aya mah ti mana data aya soraan geus bener soraan tadi teh eta si urang berarti lain salah HP bener salah HP cerina nya urang jeung si Tahu nya gogoda gue aduh cenah untung mah heueuh nya kemasing sabar dengeran ge kolot tah kitu teh ai kolot eta mah riwayat counter pulsa tapi aya jadi nu leuwih rame tentang pulsa tapi rek engke dina video selanjutnya dina video konten kongres dia aya di pulsa kedua ieu mah counter ka hiji pulsa ka hiji aya pulsa kedua bising pamirsa sadayana lain bising mah gandeng aya ide aya masukan tentang konsep ieu nu kongres nu ieu bisa di komen di handap kolom komentar dibere nyanyi dibere di kolom komentar sabar bising aya naon aya ide aya konsep anu sakirana nya jeung membangun ka urang mah kritik mah dipasti tarima
naik nu kumaha we ge ngaranna kritik kan kritik membangun jeung urang can dijieun motivasi jeung urang meh kontennya lebih bagus. Nah gitu. Nya konten nu ayeuna kongres dicekapkeun nu ka dieu heula. Kayak lajeng di konten kongres terus lajengna. Nanya. Tutup heula. Tutup heula ke heula cicing Sabar. Terus tadi intina atur nuhun anu parantos nonton stay tune terus di channel Mulek Studio. atur nuhun oge ka subscriber. Betul, subscriber orang enak geus mencapai ribuan. Ribuan. Viewer jutaan. Oh, Amin. Yang penting teh subscribe. Subscribe. Intina mah kade hilap anu haturna atus subscribe, anu teu acan aing subscribe. Terus loncengna ditekan, terus dijempolan, di like, terus Dijempol. bagikeun. Jadi orang mah maksudna bagikeun. Serba harga teh bagikeun teh naon? Ini orang kan berbagi kebahagiaan jeung sejen gitu. Berbagi pengetahuan oge bising nu teu apal tentang studio, tentang musik gitu. Hiji informasi. Iya. Kayak lah atuh bos. Ini kumaha sorana nih yang apal. Iya jadi informasi. Jadi informasi Bu untuk buat atuh kanggonya. Kanggo viewer ningali urang ini di dieu ada informasi deui. Pilih salah sawiosna rek latihan musik. Tah tinggal ka dieu studio, rental studio terus bisa rek kursus teh sekolah gitu. Nya belajar rek gitar, rek drum, rek bass, aya lah guruna urang gitu nyadiakeun. Aya Kang Pari di dieu terus bising rek curhat hayu. Ngomong Ka Mamah Dedeh baru curhat. nya ieu Papa Dedeh. Namanya Mamah Dedeh itu dia aja. Bising rek curhat nu prioritasna usia Dini 18 tahun ke atas prioritas perempuan. Ais. Untuk kaki gieu Laki-laki ieu belum rek perempuan ke urang curhatna gitu. Yang tang kaset kayak duaan Tengah di urang lah cuy. Oke, atur nuhun. Nyanyi Oke, sok lagu naon? Dipungkas wae nu kongres nu ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok lagu naon? Sebenarnya kita baheula kan ya. Mana lu tadi? Heeh, kacut bray. Begini nah.